Salajengna ieu nya summa yuqabilu tuluy nyium si jaoj katpaha kana walikatna si jaojah wa yaqulu jeung ngucap si jaoj ya rohmanad dunya ya rohimal akhirah. Hei anu mapari nikmat dunya, hei anu mapari nikmat akhirat. Summa yuqabilu tuluy nyium si rajul rukbataha kana pundukna itu si jaojah. Wa yaqulu jeung ngucap si rajul Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ari Allah eta nurus samawati anu nyaangan kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Summa yuqabilu tuluy nyium si rajul dzuknaha kana gadona si jaojah. Wa yaqulu jeung ngucap si rajul nuru habibil imani min ibadika sholihina. Nuru habibil imani ari cahaya cinta iman min ibadika sholihina eta tetep ti pirang-pirang hamba anu soleh kabeh. Summa yuqabilu tuluy nyium si rajul rohataiha kana dampaleungeunna si jaojah. Al yumna anu katuhu fal yusra tuluy anu kenca qailan halna ngucap inda zalika dina nalika itu yuqabil ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzdzaba teu pati-pati ngabohongkeun naon al fuadu pirang-pirang hate ma ra'a jeung teu pati-pati ningali pirang-pirang hate. Summa yuqabilu tuluy nyium si rajul ma kana perkara baina sadayaiha antara susu duana si jaojah. Wa yaqulu jeung ngucap si rajul wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu jeung nepungkeun kuring alaika ka anjeun mahabbatan kalawan mika cinta minni ti kuring. Summa yuqabilu tuluy nyium si rajul sadroha kana dadana si jaojah al yusra anu kenca bihadza'i qalbiha kalawan arah-arah hatena si jaojah. Wa yaqulu jeung ngucap si rajul ya hayyu ya qayyumu. Summa yujami'u tuluy pek ngalekui itu si rajul. Di dieu masih keneh nerangkeun foreplay atawa bacaan atawa doa nya dina nalika rek ngalekui nalika rek jima gitu. Tah beresnya kamari nerangkeun tuluy nyium kana irung. Ribet cenah nya. Nya eta mah minimal sakali atulah. Henteu unggal rek ngalekui minimal sakali saumur hirup kitu ngalaman macaan doa gitu samemeh naon samemeh ieu teh nganclomkeun teh. Tah tuluy di dieu nyium walikatna. Walikat teh tonggongna si jaojah pamajikan tah bari ngucap ya rohmanad dunya ya rohimal akhirah. Geus kitu tuluy nyium kana pundukna pamajikan tah bari ngucap Allahu nurus samawati wal ardi. Tah geus kitu geus nyium punduk tuluy nyium deui tah kana gadona tuluy ngucap nuru habibil imani min ibadika sholihin. Tah ieu doana nya. Summa yuqabilu geus kitu tuluy nyium kana dampaleungeunna duanana nya anu katuhu jeung anu katuhu heula tuluy anu kenca nya. Tah bari ngucap dina nalika nyium teh ma kadzdzabal fuadu ma ra'a.
Geus kitu tuluy nyium deui ta antara susu duana anu aya dina antara susu duana nya rek putingna heug atuh papentilna nya bari tuluy ngucap ta wa alqaitu alaika mahabbatan minni ta geus antara susu dua nya tuluy nyium deui kana dadanya kana dada tadi mah kana susu ayeuna mah dada anu kenca tegasna arah-arah hate berarti ayana hate teh kan dina thariqahnya disebutkeun arah-arah hate teh pas susu anu kenca handapun susu anu kenca kira-kira ukuran 2 ramo gitu handapun susu anu belah kenca kira-kira saukuraneun 2 ramo dihandapeunana gitu eta posisi letak hate tah eta ciumnya tuluy ngucap ya hayyu ya qayyum tah geus kitu mah beres pek we tuluy ngalekuy kukok curut kitu tah eta nya pirang-pirang doa dina nalika rek tandur atawa rek ngalekuy hese nya riweuh kaburu leuleus deui nya si tampan teh gitu nya lah atuh minimal sakali ngalaman gitu bacakeun doa-doa ieu supaya budak urang soleh jeung pamajikan urang soleh kitu eta teh hadirin wal hadirat sangu sapiring beaku kolot wallahu a'lam bishawab kantun bayanu asrori khalqatil abkar.